pamajikan ngomel wae. Pusing aing. Enggak lah. Pamajikan sok wae. Lieur. Pusing aing. Pamajikan budak wae di imang ngocok lah wae. Lieur. Ngomongan tuh atau juga kerudet gitu. Emang Pusing pemajikan di imah nyaho datang ka dong coblak wae ngocobis wae ka hiji token ngajerit wae pemajikan guk hayang dibeureman geus dibeureman hayang dikonengan rungsing wae mah pusing lieur kan sakapeung mah aing mah hayang ngapung ngawang-ngawang. Oh my god. Saya di bulan teis meureun pikiran teh. siga Superman. Heeh tah siga Superman bisa ngapung dong ngawang-ngawang nyencre dina bulan meureun tiis pikiran teh mah loba rungsing. Kunaon? Teuing siga teh siga mabuk kucung. Oh, nya mabuk kucung tuh. Naon sia? Ngomong Udah, Pak. mabuk kucubung. Tuh. Dengekeun sia. Superman mah teh bagi kucubung. Alay pisan sia. Kebalai pisan ngomong teh sia sanggeunana. Pusing aing mah sia tadi mah. Awas, Rungsing di imah. awas. Naon? Alusna dirinya mah jadi Batman lah. Batman mah teu bisa ngapung. Teu make kedok. Mending jadi Superman ngapung ke awang-awang. Cere di bulan. Pogo deui ngeunah tenang pikiran. Batman mah iya Batman mah bisa nulungan jelema. Aya ibadahna. Sarua Superman ge ibadah sok nulungan batur dasar rudet. Di Mau meja sing dari mana datang ka dieu rumah. Iya. Oh, bener weureuh kawan. Aduh. Pujang pantasna Pak Ahmad jadi Hercules. Weureuhna mular ka weureuhna. No.